Gitu harita teh. Pah, mana? Pan ibu teh nyuhunkeun mobil enggal. Mah, daripada mobilnya, mending iya mah. Ih, mending saya pisan. Wios lah, wios pisan iya mah. Tadi saya kieu. Mending ngepas. Ih, saya pisan ieu mah. Nuhun Pah. Wios pisan atuh ku ieu mah. Tinggalin ini saya. Nuhun ya Pahnya. Ih, resep pisan. Nuhun ya Pahnya. Nya atuh mah. Abdi ka pengker heula. Nya. Kanteun heula nya Kang Asep nya. Kek, tadi mah asa minta mobil pamajikan teh. Nah, kalah diberi berlian. Kan harga belian teh leuwih mahal tibatan mobil. Sep. Hese atuh neangan mobil palsu mah. Gitu. Kadengeun. Ah. Nyari aksesnya sete. Saya Wah, pamilya ng ibu, tinggalin na kumasok na. pami dina rambut sapertos 18 tahun. Pami dina wajah sapertos 20 tahun. Pami dina body 25 tahun. Ah, manya si papa. Iya. Abang kaya nanti tinggal sadayana, tiluhur sepedana. Kenapa? Ari mamanya katun jumlah kene ku mama tuh 18, 20, 25. Ih, papa mah. Atur nuhun Pak Ustadz atos kerasa mimpin pangaosan ibu-ibu di daerah dieu. Hatur lumayan kanggo Pak Ustadz. Saya mah henteu sareng ieu pahinten hatur lumayan deui Pak Ustadz. Hapunten we tong ditinggal eusina nya Pak Ustadz nya. Hatur nuhun pisan Ibu jazakallahu. Mangga Bu, timpain. Mohon mangga, mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi naonnya ieu teh jeronanya? Kumahanya ieu teh? Nah tadi amanahna da cek si ibu cenah tong ditingali eusina. Tuh, naonnya? Gusti, mugi-mugi Gusti masihan petunjuk ka abdi. Abdi hoyong terang. Naon ieu lebet eusina Gusti? Nah, eta pipim di bareureum kitu, kawas menang nyabok. Ih, nyata Bu. Puguh ge ieu teh dicabok ku kabogoh. Nah, bisa kitu? Ieu teu pirah Bu. Nyalapkeun kemang kana cepilna. Kembang naon? Kemang api. Terus diseugeut.
Pak Ustadz, bade naros. Naros ke naon Sujang. Upami ngopi di bulan puasa, batal teu Pak Ustadz? Teu aya hiji katerangan oge nu nyebatkeun yen ngopi di bulan puasa batal. Kecuali hiji mun flashdiskna didahar ku urang. Astagfirullahaladzim. Kamari berem nu kenca pipina. Ayeuna geuneuk anu katuhuk. Kunaon deui atuh mah Agus eta teh? Ku kabogoh, Bu. Eta geus ku kabogoh deui wae, dikumahakeun. Teu pira di alungan kembang. Kembang nanahaun? Kembang mawar nanjeng potna. Aya wah itu dah. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi teh ieu gaduh kadeudeuk ka nyaahnya kanggo ibu-ibu bapak-bapak. Henteu ageng teu saya sakedik lah nya ti pabrik kerupuk Sarinah. Ayeuna ku abi bade dibagikeun mangga. Hatur lumayanan nya. Hatur lumayan ya, Sandi. Bu Ios, Bu Haji Ios, kedapnya. Hatur nuhun Bu Haji Iosnya. Tah. Bu Haji Lilis. Nuhun. Eta mah ala kadarna. Guys, Ndin. Tapi nyandinnya. Ya. Kang Injuk, ieu ala kadarna we ieu mah. Ieu mah punten, Bu. Bios pami abi mah atahan we Bu manawi ieu mah. Oh, atahannya. Muhun pami tiasa mah atahan we Bu. Kedap. Oh, aya kedapnya. Alam, Bu, iya teh. panyadakeun eta nu di pengkar atahan. Tah, iya. Nuhun Alam. Tah, ieu atahanna, ieu acina, ieu uyahna, ieu gulana. Tah, pecina aya di lebetnya, Kang. Oh, mohon. Maksud abdi teh atahan. Nuhun eta atahan. Artos. Oh. Kunaon Agus? Dipaksa kawin, Bu. Jeung saha? Jeung kembang desa. Ih, alhamdulillah. Hebat atuh jeung kembang desa mah. Tapi nah, bet kalah ka ceuri. Nyeta kembang desana kaluaran tahun 45. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok darderdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok darderdor. Karita zaman, iwari dia angkat katina orang